berak teh lamun ceuk bahasa Sunda nama pupuk eta teh seperti tai hayam, tai doma, pupuk eta teh berak teh. Kalau cek tadi nama ngising meureun itu nama. Ceuk naon? Cek bahasa Indonesia nama. Beda deui ceuk Berak bahasa teh. Sunda mah. Kumaha situasi dan kondisi. Lamun urang keur di gunung, kaya ngising, eueuh cai. Naon da? Ngadorat eta mah. Dorat. Heeh. Lamun hitut ke bawah saeutik tah naon ngaranna? Eta mah kapacirit. Bacirit. Kapacirit atawa kapacinong. Lamun urang hayang ngising geus pangsong yo. Jauh di kacai. Lumpat berebet. Burusut modal. Tah eta mah kaberesetan disebutna. Kumaha situasi dan kondisi ari bahasa Sunda mah. Ade. Terus naon deui? Seueur. Kapacirit, kapacinong, kaberesetan, kababayan. Lahan kababayan kumaha tah? Kababayan adi lanceuk jeung kaberesetan. Kabawa lumpat meureun. Heueuh lainna lamun hayang ngising, urang geus pangseng ye. Keur nyeri beuteung geus di ujung tanduk. Bahasa kasarna mah kari-kari jauh kacai. Tah di tengah jalan geus teu kuat. Kerana mancer. Heueuh kaluar we kitu. Tah sebutna kababayan atawa kaberesetan. Gitu. Ada henteu? Ada yo. Sakitu sih perasaan mah tapi teuing ai di daerah Baraya anu sejen mah duka aya duka henteu tah bahasa kitu teh. Cinong, kaberak, Kapacinong, kaberesetan, Kaberesetan, kababayan, kababayan, kapacirit, kapacirit, kaluar bukur. ngadorat.